rawasun enggal rawasan barudak. Tuh barudak apa tuh Mang Ijal keur di mana? Bah, langsung we ka dieu Mang Ijal teh ah. Nah jadi anak Mang Ijal teh keur aya di Baso Murad Garut Kang Cecep. Iya pertama buka di Samarang ya wah saking kurame ngantri tapi alhamdulillah enak Mang Ijal ka dieu ngurus sepi we ka dieu nya. Wah pokona parkiran aja barudak luas tenang jadi asup mobil motor bus oge asup besi rek sa RT ka dieu oge teu naon lah pokona mah. Terus tempatna oge enakeun barudak bararesi nyaman pokona mah jang kumpul-kumpul bareng keluarga teman pokona mantap. Harga mulai dari 13.000 sampai 100.000 barudak. Aya nu baso nu sakilo oge. Ja, ieu Nah, barudak ieu baso orang kat badag kieu jeung wah ieu mah. Wangi hilap ieu pelong ieu. langsung we ku Mang Ijal di saosan, di kecapan, di cabean kabeh buraha. Tenang barudak setiap hari Jumat di sini mah ada bakso berhadiah. Duh, pas dicobaan kat enak kieu barudak mantap. Mihna orang cobian ku Mang Ijal. Beuh, ieu mah asli enak. Bakso urat teh bener ieu mah barudak karasa pisan uratna jeung basona teh enak pisan bener ieu bakso Kang Cecep enak pisan barudak. Euy aya nu geus ka dieu can sok kabareakeun nya di dinya mah tuh diregot nepikeun ka beak Mang Ijal. Tah anu apal teh ieu naon pas digegel teh kat enak pisan euy. Tah lamun teu era mah ieu teh ku Mang Ijal rek dibawa balik da ngeunah euy. Nah cenah Mang Ijal teu tulus era tadi mah dijadikeun citul ieu. Guys buat kalian warga Samarang ya cepetan mampir ke sini. Alamatnya ada di Jalan Raya Samarang depan pom bensin Malayu pinggir SMA 17 gaskeun pokona mah. Mantap, tah ieu orang